Bismillahirrohmanirrohim. Pupus eyangna teh kakekna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saparantosna ibu Nabi pupus, Kangjeng Nabi diurus sareng dididik ku Sayyid Abdul Muthalib, eyang ti ramana. Nabi Muhammad teh ditinggal pupus ku ibuna. Terus ku saha diurusna? Sareng dididikna ku eyangna, ku kakekna. Saha namina? Abdul Muthalib. Ta ieu Abdul Muthalib teh rama Kangjeng Nabi. Abdul Muthalib teh rama Kangjeng Nabi alias kakekna Kangjeng Nabi ti rama. Abdul Muthalib teh mika cinta ka Nabi teh. Lebih-lebih mika cinta ka para putrana. Jadi Abdul Muthalib mah cinta keneh ka incuna yang bernama Muhammad daripada ka pala putrana eta Abdul Muthalib. Waktos yuswa Nabi 8 tahun, Sayyid Abdul Muthalib pupus. Paja sabaraha tahun? 8. Berarti sahanapeun pajanya. Mun ieu mah. Ta ketika Nabi yuswa na 8 tahun eta eyangna Kanjeng Nabi anu jenenganana Abdul Muthalib teh pupus. Maot nya salami atanapi saatos ngurus Kanjeng Nabi selama 2 tahun. Di Abdul Muthalib teh ngadidik Nabi, ngurus Nabi selama 2 tahun maot weh. Sabada Abdul Muthalib pupus, Nabi ditanggeng waler ku pamana nyaeta Abu Thalib. Maot kan kakekna Nabi teh Abdul Muthalib teh kusaha ayeuna dirawatna Nabi teh ku paman Nabi nyaeta saha? Abu Thalib. Paman Nabi teh Abu Thalib teh adalah dulurna rama Nabi, dulurna Abdullah. Abu Thalib teh adi lanceuk Abu Thalib teh jeung Abdullah teh kitu harkaros da. Nah anjeunna Abu Thalib teh kalebet jalmi anu pakir. Pakir teh sahanapeun miskin desil hiji meureun lamun zaman ayeuna. Pakir tapi sabada ngarawat Kangjeng Nabi eta Abu Thalib rezekina ku Allah dijembarkeun. Asal nama Abu Thalib teh pakir teh meuli katingalina teh teu gaduh nanaon. Aipek teh ngurus Kanjeng Nabi ku Allah teh kalah ka dinaonkeun rezekina teh dibeungharkeun, dijembarkeun. Matak lamun ngukut jelema anak yatim teh ku Allah bakal dijembarkeun rezekina sok komo anak yatimna anu soleh sami ngukut budak sorangan ogen ku Allah teh bakal dinaonkeun dijembarkeun rezekina. Saur Allah oge wala taqtulu auladakum khosyata imlak. Ulah maehan anak-anak aranjeun ku peda sieun pakir cek Allah teh. Sabab kami nu ngarijikian mah lain maneh cek Allah teh kitu kan. Kanjeng Nabi dina waktos ditanggeng waler ku pamana estu qanaat ngalap cekap ku anu aya ridho kana pamasihan ti Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi mah qanaat terang qanaat. Qanaat teh ngalap cukup teh cukup we merasa cukup ku anu aya. Jadi naon wae nu aya tos we eta. Henteu kieu naon eueuh ieu mung ieu mah tah henteu kitu Nabi teh. Cekap we wios ieu oge. Lamun aya uyah hungkul rencang teh cekap wios ieu oge. Tah itu namina qanaat. Untung aya MBG nya ayeuna.